Koskilah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Kuari malah muslim, mukmin, mukminat diboyong ku Yahudi. Sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah, nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat, kos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang, urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Koskilah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa, kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang. Maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu? Wakil urang Habib nu aya di ditu karasan teu mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya wallahu a'lam terserah. Kos kieu kita di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi.
anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres kene masih dibere. Biasana orang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3, nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu keluar Mesir, nu keluar ke Eropa. Nah, termasuk nu ke Amerika. Panjang mun dicaritakeun ngan 3 beta, nyana kerjasama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong dah tuh kabeh nyaho tamang geus. Pasti taya tinggal urang pa bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan di serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama, kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil. Cenah aya di ditu kiai di Golkar. Ih teman-teman kiai gede. Ragag di tanggal caringin teh tigesle. Ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang. Ajur sia. Ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan. Pancena kiai kitu aman mas bae geus. Ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar, kena tobat. Kena tobat. Lah cenah aing mendek balik bae. Jor siap balik ka ditu. Haji hudang oh eta orang jeleumana. Heran teu daek tobat jelema asa bener bae. Mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku, teu daek ngaku. Tah kieu can kabere bae cenah kieu bah. Geus kieu bae. Bere aing cokot bae duitna aing ka Golkar moal. Tetep duitna mah dicokot teh hook. Aja deuk di dahar, barabkeun ka kotok hap. Aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing. Udah beres kabeh. Inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur. Mun cara orai jadi orai koros. Nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros, ngegel huntu umplak. Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu, bae geus pokona. Asal kiai ka Golkar kitu, bae geus pokona. Ye, cenah ieu mah kiai hebat jasa, deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu, bae geus pokona. Asal kiai asup ka Golkar. Sering amat cenah kiai supaya tobat. Majelis teh gede eus ya, pondok 2 tingkat eus ya. Teu karasa eta ku kiai, berarti di jerona aya kasalahan.
sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar kemana tuh ke PDI salah sugan dan tuh PDI tadi ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kieu ka Golkar maksudnya bisa nyebut cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji Kercan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acaka di agama coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wa ya abdun nu abdi jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawalangan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai murid lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mengpal teka rasa pokoknya gitu adil teh jujur
ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ita'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tante lalu ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantap khatib teh di urang pangheulana ka neraka Lantaran ayatnya tadi baca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat sia ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tidak adil pugu sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ka mana dadah khotib ka jahanam aduh Gusti Allah doaku eta dibaca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah wasal beres bae itu khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu ita'i dzil qurba pelit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun ku sia Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah deui poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya bae geus moal menang ganjaran si Haji lah walasahu nurutkan segala sama kabulu kabirin kudu ditarima nukolot ya ngan kolot lam yajiz biramin nantapas ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan kata rajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kali itu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakaran cek kene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus babarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring di mana? Kotok meureun tah mah. Dibere deui ku ninina di dahar deui sayap deui di blon. Nepikeun mah kos kitu tah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, je. Eta pikun eta kos kitu. Eta ulah kos kitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah geus oah tah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng ye lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia ajak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah
ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta. Jadi loba minyakan ngomong ka situ Pak. Nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna. Aja urang datang ka ditu ka imah. Kolot buruk. Tungtung atas ngaji ribut bae. Masya Allah. Ustaradoy gara-gara ngaji iya jadi kos kieu. Teu dipake mah ngaji sekadar koleksi bae di jero hate. Ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang. Mentek ngaji pelebah dieu mah ya sanajan hees ge masalah. Yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana. Komo dibejan atuh kerek. Teu dibejan hees. Ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan hees ge sebab ieu teu kapake mah ngaji mah. Teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu. Geus gampar samak di luar hees mau anggal masalah. Masalah geus teh mah geus. Jadi jangan mawa permadani, aju mawa anggal kedeng bae kitu. Cek misajen teh mah doa atuh ngaji teu kapake ieu mah gitu. Hees bae cara urang Arab bae gitu hees. So masalah. Jadi henteu naon sebab ieu teu kapake. Ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun. Keluar ti heula masalah cenah. Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisausidiatin sapara 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK aing ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek ge fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi sategah per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan aya nyisarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna 10 per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain takidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran badampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene
nukolot tadi ge kan ulah nukolot mah lamun datang kages pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turut teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula masuk inget ieu teh dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku pamajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam hiji pamajikanna yang kieu deui sarua teu kuat ai pamajikanna keluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini ka hiji ini jok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini pemajikan sial ceki aing meureunana dadok gak jangan dimasalahkan lu pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun berarti geus karolot kara itu eta tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah kiih syaki-aki teh den bae aya diteu lain diadap di luhur meja pamajikanna haus diinum Masya Allah cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon orek ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta ka dieu mun teu cager tambah torek Falil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teu disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi kibatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus bae harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sagala inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid aya faktor kesengajaan menganiaya Sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana